sholawat nariyah teh horenganan ciptaan Ibrahim At-Tazi, makomna di ditu di Maroko. Masya Allah di Pes. Nah, itu masuk kurang dibaca. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman nasina Muhammadin la tanhalu bihil uqadu wa tafariju bihil qurba wa tuqda bihil hawaij. Dunalu bihir raghaib husnul khatimi wa yustasqal ghamam abah madi dieu ngaijazahkeun wa yustasqal ghamam biwajhil karim. Kamari ngadeng itu wa yustasqal ghamam. Picung gentur mah wa yastasqil ghamam. Kula ijazah di picung yang baden wa yastasqil ghamam. Yang nu wa yastasqil ghamam. Tapi kiai-kiai nu lain diurangi wa yustasqal ghamam. Lah cenah daripada kitu mah kula moal maca. Tolol udah coba. Diribut jeung wa yustasqal jeung wa yastasqil. Moal maca imah. Aya ge dek wa yustasqal wa yastasqil penting maca. Ieu mah lain, riweuh kieu mah ngadengeuna ge. Moal maca. Baca dek wa yustasqal mangga wa yastasqil mangga. Kula ijazah wa yastasqi di picung di guru kula keresek lantaran menang di picung gentur wa yastasqi di dia abah mau wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli mati wa nafasin bi ari kulli ma'lum lobaan wa yustasqal nu maca di yastasqi. Ternyata di Marokona wa yustasqal ghamam. Ibrahim At-Tazi, jadi Tazi itu ya ngaran lembur. Ibrahim urang Taz. Geus eta teh salah ngangaranan kudu nama sholawat At-Taziyah, Kamilah At-Taziyah. Kulantaran zaina di ditu dicecekan jeung takna dicecekan ku orang Indonesia, berarti sholawat Kamilah An-Nariyah, padahal mah Taziyah. Kitulah surah Syekh itu Abdul Aziz Al-Kubati ngan kulantaran geus tenarna di mana-mana nariyah tuh masalah sebab ieu sholawat bagaikan seuneu dina pada panas bisa ngahuru kasalahan-kasalahan, ngahuru dosa-dosa, ngahuru kabeung berat sok lobakeun teh maca sholawat eta hampang awak hampang sholawat eta mah ngan panas namehna sebab eta sholawat beda tama beda sholawat eta mah dan mandak nu geus ijazah mangga baca nu encan ijazah kukula diijazahkeun sekaligus kabehaninya sholawat nariyah atawa taziyah diijazahkeun ajaz tukum.